Ah, karena ada salah pisan ya tenuan tokoh teh lah. Nih ngadares. Ya teh calung teh. Geus gelemer lagi ya geus kudu diganti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak. Aduh, keur naon sih? Iyalah keur suka takol bae. Oh. Pada isu karek aya nu akan manggung isu teh. Oh, isu krek aya manggungnya. Manggung ka Cikupa cenah. Oh, masih osok manggung aya panggungan deh. Lumayanan we. Lumayannya. Nya. Nya ketang da Ya. kudu dilestarikeun nya calon teh. Adin teu indit, ya da cicing lagi mah. Sakalian meuli udud ge eueuh pisan duit. Oh, heeh. Di lembur da pisan teu pagawean tani ieu mah. Nya, taninya ini mah. Tani gerak ge. Tani ari keur aya mah hasilna lumayan. Lumayan. Nya. Kamari ogenan melak sampe dicabut. Alhamdulillah mobil geus ngedaragoan kol desa. Woi, arek ngaborong sampe. Ieu lain ngedaragoan teh rumah kai. Sampe menang saeutik yang tilubeun. Ari Sugan teh arek ngaborong sampe Sugan teh. Ngedaragoan teh nu keur bangkai. Eta ayeuna calung kumaha budak ngorana geus aya nu raresepeun. Ayeuna teh budak ora teh jadi hararese. Ada nyalung teh. Cinta tuh ya budak ya ajar-ajar nyalung atuh bawa kana gemelan. Nya. Tuluikeun generasi ayeuna urang geus kolot. Rek sahadin nuluyikeun seni budaya urang. Ya benernya. Kudu dimulai sabab dari seni Sunda teh ditinggal karuhun urang. Ya bener. Gitu. Rek saha deui lamun teu maraneh nu ngarora nu naruluyikeun cinta kitu. Iya, bener. Tapi da hese. Hesenya. Ulah era-era ulah ngarekeun kagak naon teh gede ka era. Cinta da ari geus jadi mah geus bisa. Moal era ieu. Nya. Anu lamun urang rek manggung era, geus ngelalaju mah. Yang punya dulu lama kira jam tunet istilahna nama jadi kayak teh moal aya. Nya. Urangnya baheula kitu anggap tunggul jeung can lalajo teh. Anggap tunggul. Nya jadi alhamdulillah nih nepi ka kiwari nepi ka geus buntu ompong geus sarewoh. Gitu. Aya keneh nu ngajakan sabab eueuh deui generasi muda nu nuluykeun. Kudu dituluykeun nya, kudu aya gitu ayeuna mah kapaguyubanana atau kumahana gitu jeung budak ngora teh. Mudah-mudahan macing teh lah mesin jag-jag be geus kolot-kolot lumayan. Ieu teh, ka dieu teh. Nah sararuas aya da den teh disamperkeun da butuh geuningan gitu. Ieu teh hampura ayo udah ka dieu teh abi terek biasa we bareto kan udah aya kene sametan ka abi teh gitu ka pungkur teh nya teu gede sih 200.000 deui ieu mah da ari sametan mah kudu dibayar pauda bisi ieu gitu nya teu bisa kabawa pae nah eta saeutik utang gede hutang nya ulah hese kana hutang mah kitu nya gitu nya ari duit mah meureunnan aya ieu teh ngan tadi nama pemajikan butuheun beas rek meuli beas. Nya nyari butuh mah di dinya bener kumaha bae bener ngatur-ngaturna nama. Wayahna we da sarua butuh abg nih keur papepet pisan ieu teh. Kitu ha 200.000 deui lah. Nya. Nah, teu ieu lah. Nya, kata cepetolanya. Ah, sok atuh, alhamdulillah euy. Tumben-tumbenan ieu. Biasa nama rada hese gitu. Tapi aya mah nah, aya geuningan aya alhamdulillah. Duh, wayahna beuneunan. Nuhun pisan ieu teh. Meni wayahna beuneunan nya 200.000 deui nya. 200. Aya tuh nyerenkeun. Nyerenkeun. Ulah saya jadi aya gantar kakaitan.
Lu jangan kata duit asli, lain palsu ieu. Baheula mah 200.000 teh mun warnana biru kieu teh da 4 lembar. Kan? Baheula mah. Hari bareto mah beda di pani mah duit anyar nu ayeuna. Oh, duit anyar ya? Iya ya bisa terpercaya kayak juang lamun palsu iya kacamatana murah gitu. Tuh kenapa? Aya bahasa asli. Ah, anyar ya teh. Nya anyar. Anyar. Duit anyar. Ngana sarada teu ngeunah hate keneh pauda euy. Nah. 200.000 jadi rada ringkes gitu aya namanya. Ringkes. Ringkes Kapan nah tuh belat-belat teuing budak ngora oleh si kolot. Ya. Aha. Ari ieu sabaraha tah? 50.000. Taya nu leutik 50.000. berarti jadi sabaraha? 100.000. 100. Tanu ieu sabaraha? 50.000. Nu ieu 50.000 jadi sabaraha? 100.000 Tadi dari 100, enak 100 jadi sabaraha? 200.000. Iya ya lunas. Gitu. Tapi heuh. Betul dah teman duit anyar jang. Oh Duit anyar. anyar. Jadi 400.000 teh ditempelkeun langsung. Penasaran. Iya 50-nya. Iya 50 ya. 50. Jadi 100. sok kalikeun. Iya 50 deui Nya teh aya. eta 50 deui. Wih 100. 100 jeung 100. 200. Berarti ieu mah duit asli duit anyar mah kan agening aya nu 75.000 aya mah salamar. Nya. Nu anyar Oh, mah. benernya. Benernya. Oh iya 200.000 salembar iya. Iya eta. Heuh. Mantap bisi kurang kepercayaannya ujang. Keneh tanyakeun wae ka. Mengke tanyakeun anu sok aya geuning di sisi jalan nu karengko kanu gelo tanyakeun nya. Oh, gitu. Nya kanu gelo tanyakeun. Siap, mohon Gitu. gitu. Tapi biasa nggak jawab. Ya, biasa ngejawab. Nggak jawab. Dirikeskeun ge anggar kacamatana teu leupas. Bet asli kapan anyar? Tuh dikieukeun ge Itu pokok. leupas. Bisa. Bisa aja. Wah, pokok. Iya bener. Nya atuh ari duit anyar mah lah. Nampi Nya. atunya. Nya. Heeh, da hate mah rada. Ngan bisa dibalanjakeun ka warung 400.000-an. Dia teh dibayarkeun. Nah, Ngan 50.000. nah. Ya kajenting dulu warungnya nya. Oh, nya atuh. Siap. 50.000. Berarti itu bodoh. Bodoh, iya. Apaleun Nya bodoh Siap itu. atuh gitu mah. Nya atuh nuhunnya, Nya, ya. jadi lunasnya. Nya lunas, Geus lunas. gua gantar kakaitan. Ahan. Rada mendekel etik mah bae lah. Nya, baik. Atuh nuhun atuh nya. Nya. Yuk. Yuk. Ringkes kieu. Ayo, bodoh. Assalamualaikum. Salam. Boleh udah enak bolong ini beda aja lah. Dia daik aja bayar 50.000 aja tetep bahasa bulan banget. Jauh-jauh. Halo teman-teman, beli kaos Acu Muda Channel untuk mendukung Acu Muda Channel tetap eksis dalam YouTube dan menghibur teman-teman semua. Oke, yuk jangan lupa order untuk kaos Acu Muda Channelnya, bahan dari Katun Combat 30S. Silahkan dipesan ya teman-teman. Terima kasih.